Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Alhamdulillah, kita dengar dia biasa ditepangkan sini kuring Kang Lan dengar dia. Alhamdulillah biasa sesarengan sareng Ki Adi. Agung pun, alhamdulillah. Bubuhan pun ditelepon, pun. Ya, sama dinten kepengker sim kuring tenamping. Telepon dia Ki Adi teh. Duh aya naon alan ka dia. Janjian kamari dia habis kegoleran jo ngetelepon ge dia. Anu pundon assalamualaikum. Anu ieu we kacapi naon ieu maksudna ieu dibuka. Atas iya, terus mancet. Maksudna karena dijajarkeun pun ya maksudna naon. Aya ngetes we. Kena hati. Kan kemarin latihan. Oh, besar. Ya, jeung ayeuna kumaha? Wah, aku kemarin lah. Geus latihan jarak saminggu menang jo. Oh, gitu. Sapaket. Wah, hari PP kun langsung naik kun. Kabener kecapi ngajaran alhamdulillah lancar. Tapi 2 lagu. Terus saya minta lagu naon? Ceurik Rahwana gitu. Ceurik Rahwana. Aduh mana ceurik kudu ieu. Sakit kopi atuh da sikun mah kaul. Aduh. Padahal ya ada benten kalapan. Nah, karena kun kan emang latihan mah dina calung. Mungkin SD emang nak sapi tapi tidak di pedalami. Ya pupuk. Kayaknya kampung berteo pupuk. Ya. Tah ayeuna lantas nudunan panyaur. Karena aya naon gitu tah. Ka disejak. Sabarna kalan dina ka dieu teh rek laporan bahwa kumpul geus manggung gara-gara dilatih. Oh, alatan ti payun latihan. Alhamdulillah menang jog, 2 lagu ge lumayan gede. Aduh. Kalau royalti mah dimakan. Terkedah gituan. Terkedah gitu. Terkedah lami-lami. Siap. Ya, terkedah lami-lami sok transfer dulu. Aduh, geus kagok ieu maksudna ieu rek ngetes sakunkun. Ngetesna contohna dina naon dia. Ya dina kacapian. Kan wanda-wanda anu salami ieu ditekuni ku akun-kun kan dina pop Sunda. Pasti lamun dina wanda ieu mah aya perbentenan kalah kumaha oge. Kadukung manggil urang teh nya laporan teh maksud laporan teh laporan ngumpul ngawak kacapi gitu. Aduh. Pan kada aya evaluasi. Siap. Aduh. Ayo pernah ngaledek itu lomba pisan. Sok pun seneng BOG. Langsung lawan ayo masa. Siap lan. Sing aya teh lagu anu paos anu paham. Kun emang. Tapi barengan sih. Iya, so. Barengnya cik halus-halus ora anu mah. Ya tuh halus akun ku naik ora mah da. Aduh. Kayak kolot jeung muara ada orang pernah ningali ya lan ternyata nu pacar adat Allah nu ngawinang saya. Aya ge anu bisa abos baheula kan lagu pun anu di almarhum Mang Yaya. Kantong eta wae anu mah aya mah almarhum Bapak Haji Darso eta cicipan saha nu lepat nya. Sami atuh teh. Oh sami keneh. Mun teu lepat mah luas sareng wow gitu. Kawit nama da tina degung teh. Oh gitu nya pokona mah. Ya sanes tina degung. Sering dianggo dina degung. Ari kawit nama calung. Pak Haji Darso almarhum di Layung Sari Kepungkur. Aduh, lagu eta. Almarhum Rupina Berti Kurnia untuk lepas mohon. Dasar bisa mau dikacapian. Biasa. Laras pelok. Laras pelok. Lagu sahan lepat teh kapungkur nalika tacan rekam pop Sundanya. Dina Laras pelok posisi laguna teh kulu-kulu. Gitu. Kebian ya? Tuh, asa audisi euy. Kalah, awan. Ieu teh kan ieu teh jang sabaraha kan model lagu pop Sunda bisa kan ieu. Biasa dina wanda pop Sunda ayeuna namung kedah dirobi susunan nadana komposisi nadana dikana diatoniskeun. Contoh pernah abdi kacapian pernah lalajo anjing kacapi bisa pakai dangdut gitu. Mohon dia asok sering. Iya kan kacapian oge. Biasa sih tapi terbatas nadana. Tong ka ngaladunya anu. Ngobrol heula. Kala anu jadi video pun teh sebenarnya mah anu kacapi itu 10 hiji anu siga parahu naon eta. Oh, mohon janten kacapi teh aya sababaraha
bentuk sababaraha jenis sareng fungsina benten. Oh. Sareng dina versi oge benten. Anu parahu teh tiasa Sebat di kacapi parahu teh eta teh kacapi Cianjuran. Aya nu nyebat kacapi parahu, aya nu nyebat kacapi indung. Gitu teh gitu. Tapi fungsi nama eta kanggo milik lagu-lagu dina wanda tembang Sunda Cianjuran. Tapi mamaos. bisa ya Cianjur. Biasa, tapi ugeran larasna benten. Upami dina Cianjuran mah nganggo larasna teh antawis laras 60. Kun teh nya bisa nyanyi sebenarnya mah tapi itu apa sini Jawa anak sebenarnya Ya, gitu. benten. Contoh di keyboardnya, keyboard kan aya Nada. nada beda merek beda deui suara nadanya. Eta mah pois. Ya. Kualitas suara, tapi aya secara ukuran nada mah itu mah standar internasional sadaya ngacu kana. Ya. Tah dina kasapi mah aya ge seperti dina keyboard atau nepi dina skala nada diatonis kaueur ku chord nya aya dina A, dina B, dina C, dina duwi ka G, ya duwi ka A. Tah dina ieu mah teu main sistem chord gitu, tapi sistemnya teh posisi gitu. Posisi sareng jenis laras. Tah laras di dieu teh rupi-rupi. Aya laras pelong. Kita maaf ngomong-ngomong nyiptakeun kasapi ka pungkur ingat teh. Tah can ieu nu anu detail nama. Tapi hari Cianjuran mah silsilahna secara gambaran umum mah di dalam Pancaniti kurang kawin tahun 1700-an sampai Nah, ini kalau sejarah ya tam. kalau kena kasapi ini Oh iya tuh. aduh aya. Siap. Anu geus tah rang ieu hiburannya. Abdi Ngetes ya. tapi baturan lah. Oh, biasa. Baturan tapi kumpul yang dibere pakaulan Pak tukang lan. Pakaulanna saha nu lepat. Abdi teh kang lan lepat nya. Abdi lah kan. Aduh, ini apa ya bukan lanjut. Tuh, bro, der. Wanda kacapian ya. Hah? Wanda kacapian ulah Wanda pop Sunda. Ya. Oh, wah. Tapi barengan nyanyinya. Oh nya. Mengingati kan kacapian. Dak bongan kau rusuh teuing. Anjakan. Karena kata nama kan dia mah anca, dina bait mah dina kacapian mah sok anca tak. Dia teh enggal teuing sulupan teh mangki. Anca. Oh, Anca teh lambat. Oh. Kan aya nu disebut anca, aya nu disebut ranca mah pirigan. Karena anu yeuna pirigan anca. Ya, anca teh bagian tina pirigan, anca teh nyanten lambat gitu.
Nah, biar Oh, pirigan teh patokan namun ya tempo. tempo. Tadi istilah musik mah tempo. Nah, dina pirigan dina kacapian mah biar teh pangna lambat teh tak ketukanana wiletanana teh 2 wilet cenah. Dua wilas. Eta ketukanana lambatnya sok tina goong. Nah, ya. Hasan studinya kar. Ya, aja. Ya, udah bungan. Oh, dengan Tuh, lo. coba dengan dia. Nah, anjak depan teh kapan geria Inawan ci geus depan memaksa dipentah tangtung gede Oke, tadi nu di cawat ku alat itu naon tadi? Tempo. Ya, tempo lah gitu Iya. ya. Untuk apa nah. Terus di naon? Rasa lah benten. Rasa. Ya jelas, dia kan pernah. Mana? Alan sami serem. Mana? Terus itu perasaan deh. Ya soalnya kia. Si jari sarua tapi beda sebenarnya. Akunku biasa atas terbiasa dan nanti napak gitunya menapak tema dina hanca atau bigarapan pop Sunda. Sementara ari pop Sunda mah kan keuger ku ritmik anu statis, dan statis teh anger we gitu. Mari kan mesin eta mah sifatna miti mah kan akurasional langkung akurat 0 detik kan lagi. Sementara wis aya kacapian mah kan urangnya jalmi langsung main. Jadi benar-benar analoginya teh lebih keluar gitu kan. Batak ya pasti. Dah bongan, tak itu ukur ada meninggal tadi. Sarua eta mah. Justru lamun hoyong ngasah rasa mah dina kieu diajar ngawit teh. Tapi nggak maklum itu udah terus terbiasa. Patasan kada beda teh karena cuma babagan orang misalkan pun minang dina band misalkan Pop Sunda. Ya. Ya, jadi eta mah taktis. Lamun kana calung dia maafnya. Ya. Dia kan kana kacapi. Ya. Tah, jeung kana calung deukeut keneh kana naon? Cepet kan calung. Soalnya kan ai calung mah ngeping breed we kan cepet tempona terpengaruh rasana gitu masih kena sami lah. Tapi ketika nalika dicanak kanu ornamen garapan anu leleb geunya anca kieu tak pasti ada aya penyesuaian anu di tina kebiasaan biasa gitu nya desa ngaraskeun nya Halo, sebenarnya mah aya kaduhung teu kaduhung memang ya kang lante tapi teh mal kieu nya apa ternyata kun teh masih kena aduh. Tapi kadungna naon dites kadungna naon jadi inspirasi jadi yang diajar apa ulah ngaraos kaduhung dasar destina masalah kalepatan gitu ya itu salah keneh sanes maksa ngalepatkeun namun di dia mah kan masalahna akun pun can pernah anjrung gitu jadi akarak ayeuna mengenal istilahna mah jerawanana tah enten teu biasa dianggap sami antara garapan musik anu langsung dimainkannya ukuran sareng garapan musik anu sifatnya dinamidi anu sifatnya nggak mesin gitu ya mah kaitanana sareng rasa gitu. Artinya memang di panggung pun yang ngajaran awal teh dina kaca pisulingnya eta mah
setidaknya kan orang kumacarana mereka tinggali salahnya. Iya. Ternyata pas dia di tes tuh dia loba kene kesalahan. Botekna geuningan Kan kesalahan kekurangan gitu. ini ada can paham, ada can pawas gitu ya. Tapi insya Allah itu mengenai kieu mah dari terkenal mah akun kuno mengalami dengan penyesuaian. Saya guru ini. Itu teh nya seolah-olah ngahaja oke di sina salah jadi paham gitu. Si aduh kayak Nah, perbedaannya itu jadi apa gitu. Ternyata si kagok ngetes kakun. Enak pun rek ngetes deui ka. Mau ditanyanya ke sim kawin teh ya kita ngawik. Kayak di belakang layar ngawin mah. gua. Ajeun les urang ka kanglan. Dosok kan nya. Maksudnya siap ke di takun penasaran. Ieu kan sapi teh kan aya siji dua. Di paru teh ketemu ya apal dua. Tilu. Tilu jeung kumaha? Kacapi rinci Licik itu setelan kacapi parahu, setelan kacapi indung, kita langkung alis tina kacapi parahu. Bentuknya hampir aya nu sami, aya gelungan sebetulnya teh. Begitu aya nu sabelah, aya nu dua gelungan teh. Tah, ayo sok bolong di dia kacapi naon eta. eta mah sinter. Sinter eta mah kanggo ruang ieu akustik. Oh, iya. Oke siap. Nah, kalian ieu ari lima kapayuna menurutnya apakah bisa tuh lamun nyiptakeun di tukang orang ngadamel kacapi misalkan kacapi naon gitu ya Antos. atau Antos. nya apa urang karek ngomong kitu disebut atos aya we siap geura anu kela kacapi naon dinawi Aneh, janten ge ya dinamiana oke kacapi kanglan ada abdi nu nyiptakeun bentukna gitu. iya lain kacapi Bagana teh sabaraha teh margi kan di dia kapasitasnya namanya kacapi. Berarti kacapi teh identik dengan bentuk yang seperti ini, lebarnya antara 28 cm, tangannya sampai terlangkung. semar Senarna 40 kan mah. iya seperti ieu Ya 20. nah lo baru waktu Apa enggak dia aya bagan sapalita, panjang bentang. oh bentarna eta Mohon. jadi 40 40 di 20. Anu kangguan mah. Mohon, di 20 kali dia jantan main tak. Dibalik daguan pupun digerebek ka hareupeuna aya mah di kapan pupun ngurudung ka ditu apa kacak pisan kumaha Nah, eta mah sami sareng keyboard. Komposisi nadana nada diatonis full aya sadayana. ari yang kacapi suling bisa kan anu kanglan teh eta Rupina aya kacapi sulima atau langkung napak dina ieu rasana. Itu mah kanggo explore anu langkung jauh. Modern. Mohon kanggo ngimbangi nya kebutuhan anu sifatna garapan-garapan anu modernisasi gitu. doana we lah mungkin dipun kacapi kanglan sing viral sing rame sing aku kan ku negara eta we lah doana Amin. pupun ge nyiptakeun ke mah Udah kenal. alat musik anu genah ada mah lain kudu kaya berkarya terus Iya, itu Nah, kaya. eta Ambisi mah kedaya. kudu naon ya nyiptakeun salam lah penakalan nyiptakeun alat musik keluar negeri atau luar negeri mah cangkang aqua bisa jadi musik ya Iya. nah Ide kan. enak kangelan eta aduh bisa aja di bumi Ya, terus 2 tahun ke pongker. aduh Di 2 tahun ke pongker. Telat tuh. aduh nyebut telat euy ka urang euy siap digerebek telat ieu hampura pisan ya nya pun sebelumnya itu petak kene ngan pun eta teh rek mancel deui Ya, tukang ngawe sami. Dan aya pujengeun deui. pokoknya di kena kaklan semua namun pun pas ngegerebek pun ya Nah, terus sami-sami nya hatur nuhun urang silih nanti silih tepak luang. Mudah-mudahan nambihan pangawaru, nambihan ka mandang pengetahuan kang urang sadayana. Pun atuh kalah lah transformios ah. siap otot-ototan kawan ngomong-ngomong kita channel Kang Lana nah gaduh channel Nya kumaha da teu nginung ka waktu ngabapa ka zaman mah ge udah tinggalin gitu. naon namanya channel tuh Namanya Kang Lan Channel. siap Ya. kumpul jangan Ya, kenapa? iya di upload mah Upload. aduh aing jadi Ini saya nanya. aduh aing teh akan jebak kan cukup dia kelas kieu siap kawan ada di jalanan Udah memanfaatkan situasi kan. mangga tuh atur Ya, nuhun aku punya. Dayana channel
Kang Lan dituntut salam baktos semangat berkarya gitu Iya. Atur nuhun ka kun. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cak.